angen daru sinegul sejak cenah macaka budak ngora teh saha deui tuturkeun atawa geganti kolot-kolot tintang ti barudak ngoranya ju cenah tawakal tawja duh aing teu bisa mudun teh duh datan nirata ngademam datan nirata ngademam ewu pakulingan rana genira ingkang prapta Wahyu Cakraningrat sumping kaya payunan Abimanyu kalayan maksad lumebet kana wujud Abimanyu asep mun bisa ngonsina kaula mau bisa ngejat di prak sakumaha anu dipika palai ku hidup kula dek asup ngapaju niraga sukma marengan hidup salalamina lilir yang merbangun kayang impen saresa kenapa lilir yang merbangun kayang impen saresa kedapan Wah Semar iya nun kadieu wah ai nah geuning lu guys Semar Badranaya watek wantos dudu wong samanea awas paningali batina lahirna katingali Abimanyu ayat cahaya dina wujudna tawis Abimanyu parantos kancikan Wahyu Cakraningrat ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat ye Semar Badranaya saking kubinga ayana ujangan aking asta jingga dawala kadarieu deuleu amuing agar wah mugia tiasa ngonsina kaula nun kade ngawartosan wa tatapa ayeuna mah enteng piraanan calik tapi ingke tatapa sabada para parantos diancikan ieu Wahyu Cakraningrat bakal langkung abot agar kokoda cocobi ujian sareng sajabina agar payunan teh sanes enteng ayeuna mah tatapa teh gampang nakeranan amuing ke di mana parantos dipercanten ku masyarakat tatapa mah didinya cing tabah cing kiat cing sobar cing tawakal mugia cing tiasa ngonsina eta Wahyu Cakraningrat kaulan Gulan naon ciri na kaula kancikan Wahyu Cakraningrat nah agar sanes panon peda isim abdi teh naon jang aduh naon jang cahayana nepi ka kitu wilujeng agan
sangka gening ayeuna apa soteh gening was Semar Sapala Putra mah seukeut paningali surti nuhun dawala anjeun sabenerna anu batok bulu eusi madu bagja teh dunungan urang geus moal teu bingaheun eta ramana Bapak ceuk dewek oge yo geuning parantos lugay bade ngaliwat agan cing tingali naon aya perobihan juragan Abimanyu tadi sareng ayeuna biasa-biasa saja tuh siamah loba ting kadunyaan ada apa ini diuk teka turutan eta tong sok kitu Pak anu penting pada hirup mah ngarojong dunungan dek kitu dek ieu urang mah tingali cahayana benten ayeuna mah ya benten minang abdas heuh tak kitu deuleu hayang cahayaan mah kudu minang abdas ya cahayaan mah kasebrot lampu jeung nepuh we atuh da cahayaan teh da kasebrot lampu tulungan ulan aya soanten istri tuh gening lulumpatan ka dieu aya pindah hei wah Pak WIR dia Bapak mah nempo nu geulis teh muni reng hapranyuk sia nah Bapak teu palai kitu kan nu geulis teu hararayang teuing aing mah deuleu ya teu norma teh kolot kitu nya muni heuri da rada kadep kitu waras ua naon istri sumuhun nya awewe loh aya awewe ka dieu sampurasun kaula nun uluh ujang anyir uluh naon nepi kaki cu awewe aduh dulu itu perbah kelekna rambut panjang lain panjang atau panjang rambut panjang nu ngarumbay disangke panangan keket lalaunan ngarayapna ini ramona diutek nah kabina-bina teh nya jelema panggih nu kitu teh muni ginyi lain ginyi sing jelek mun teh coner sama rampas nah naon buka sisir teh naon mun nya buuk tilu lamar rek disisiran masih mun teh jocong ada si aples mah kan itu ka dieu teh sisir we ngaplek anu jabrik tara barang bawa si saplesna aya tilu dina sakutu sisir teh sing goreng keur nyisiran domba hapunten kaula nun satria naon nyai saha sareng ti mana anu mawi ngaran kaula teh Sakrawati Dupi Salira ngaran kaula Abimanyu leres Dupi eta ieu ulan kengeng newak neme teh nya kengeng ngabantu tina sayangna karek megar teh pinguin kasaha teh sia ngomong teh nya kapinguin
kasaha kapinguin sareng kaping 3 teh aya naon Bingungan kaping 3 teh